Zaman baheula hirupna keneh babaturan anu diwangun ku dina Zaza, Sera, Rizvan, Nadli, jeung Putra. Aranjeunna salawasna ulin babarengan. Sore di hiji gang maranehna lempang babarengan pikeun balik ti pangajaran maranehanana. Aduh, capek pisan. Nya leres. Kemana nih orang sorangan? Maksudnya naon? Jadi, ayo orang masih nyarangi hutang. Mohon, kumaha upami hutang namina yang orang jeneng Satria. Isukna maranehna ulin di pos jaga. Orang ulin engklek, lompat tali, maledok sendal, jeung bekel sambil main bekel. Aduh. Sabar Zak, anjeun bakal langkung saya dina eta. Anjeun ante sae Za. Mun anjeun teu bisa mainkan, ulah gabung. Ayo babaturan, kita getut, kita terus. Mana mah, somerena sehat. Akang, hayu orang balik ke sore. Tuluy maranehna balik ka imahna masing-masing. Isukna panon poe panas terik. Babaturan keur anteng ulin bekel. Putra jeung Dina katenjo ulin gadgetna. Putra tuluy ngajak rerencangan nu sejen ulin HP. Akang, ayo orang mulai HP, tinggalkan zaman bahala. Aranjeunna sadayana penasaran, saring ngadeketan anjeunna. Isukna di pos jaga, Nadli bingung. Naha babaturan teu aja di mana-mana. Nadli, pasti anjeun minarian beneran. Anjeun terus eta adi kitu. Oh, nya nun ifona. Nadli nyamperkeun ka babaturan di hiji kedai nuker ulin HP. Nadli terboga alatan keayaan finansial. Naon babaturan mana? Kajian Adli, ayo orang HP ulin babarengan. Ayo orang ulin bekel babaturan. Ah, maneh main bekel. Nadli mut nalika aranjeunna caket pisan dugika nyiptakan nami geng. Di mana geng Satria? Zaza, Sera, jeung Rizvan sadar yen Nadli teu boga HP. Ayo Nadli, ayo orang ulin babarengan. Put, Din, teu pikirkeun perasaan Nadli. Nya leres. Tapi Dina jeung Putra teu malire tuluy main bekel babarengan tanpa Putra jeung Dina. Nepi ke akhirna aki HP Dina jeung Putra beak. Dua nana nyamperkeun ka gorombolana. Orang. Berduaan babaturan bisa babarengan. Opatanana sering ngasongkeun Dina jeung Putra ulin babarengan deui. Rengse. Persahabatan kudu dijaga.
ulah ngantep diri dipangaruhan ku gadget nu pamutus tunganana ngahancurkan silaturahmi anjeun.